Aya ucing huluna leutik. Kamu cicing oge udah cantik. Neng aya pantun keur neng opat baris salah nyambung lamun tukang keur ngabangun omatnya neng ulah pundung lamun akang kapaksa nyandung. Reka pasar meuli tomat dibaturan ku sahabat obat nu mujarab iwal ti salat. Ban sepeda tertancap paku, ayam berjalan, kakinya kaku. 2019 telah berlalu, tapi tidak cintaku padamu. Nyabut kacang nepi ka akar, sanggeus eta dahar beurang. Tahun ka tahun pasti bertukar, isi hati tetap kamu seseorang. Meuli daging ka Ciawi, jalana ka Singaparna, ku daging di gasalaki, padahal teu dibere si calana. Aduh. Beli buku buat kamu, sejuk hatiku melihat senyumanmu. Iya, kamu. Ada gajah makan narkoba. Slow aja jodoh maloba. Aya munding digancang ku tali. So the meaning of being lonely. Minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau nggak ada kamu. Habis minum kopi, lanjut makan sayur bayam. Gak ketemu kamu seharian, serasa 24 jam. Pantun yuk. Isuk-isuk ngadar jamu, Cakep. berang ngadar kelapa. Cakep. Duh, senyummu manis bagaikan gula. Terima kasih Tayo. Sama-sama. Ada ketan, buru-buru. Lupakan mantan, yang anu baru. Ayo buru yuk. Ayo yuk. Ajak pacar ke restoran, paamprok mantan jadi babaturan. Hati bingung teu karuan, ternyata mantan ngajak balikan. Sebelum nutup pintu, jangan lupa bangunin aku. Cita-citaku cuma satu, hidup bahagia bareng sama kamu. Nyokot meja di imah paman, ngerasa gelin ngelai cak-cak mati. Ku beritahu pada sang idaman, Lamina sudah menanti. Kalau ada lampu, jangan cari lilin. Kalau ada aku, jangan cari yang lain. Belum gelatik menakol bedung. Kamu cantik tapi budug. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, menelusuri jalan yang penuh liku. Aku sungguh rindu padamu, duhai engkau kekasih hatiku. Ke pasar minggu beli kerang. Sampai rumah di pasar matang. Ditunggu-tunggu tak juga datang. Sekali datang kok nagih utang. Mana bayar hutang? Kucing Angora baru lahir, tapi sayang dimakan buaya. Ini pantun yang terakhir. Beri tepuk tangan buat saya. Tepuk tangan.
hirup mah kudu ciga tiang listrik, nyantai, nya kuat, nya oge luhur. Tapi tegede hulu aya anu setik oge modar tak kesetrum. Ulah agul ku rupa, ulah sombong ku harta, jeung deui ulah adigung ku pangabisa. Geuning ngaringis dicabut nyawa mah, maraneh teu bisa kukumaha. Angger visi-misi mah lalaki ganteng lain kur bodas tapi ku loba duit. Visi misi mah anggar, kebahagiaan itu maha ente bisa ditebus ke kopi jeung bal-bal haneut. Visi-misi mah angger boga duit, teu boga duit, nu penting mah ngumpul babarengan. Visi misi mah angger awe geulis, bodas, percuma ribeungna hideung mah. Visi misi mah angger bobogohan yang urang mang tahun-tahun. Heg teh malah dikawin ku batur. Lipoh lur. Visi-misi mah angger ari mobil we alus. Beli bensin ka pomah 20 ribuan. Visi-misi mah angger ayeuna mah moal loba karunya, moal loba peduli, moal loba mere. Nu geus-geus oge marulang tai. Visi misi mah anggar Brad sarian ngaku sarolid ke aing, tapi nah hapas aing gitu saria kamarana. Visi misi mah angger bapak sibuk kuli, ibu sibuk nyuci, anak sibuk bikin instastory. Visi misi mah angger tong sok berperilaku suci, anjing nu sakitu imut jeung lucu ge ku umat Islam mah disebut najis. Visi-misi mah angger aing hayang gawe ngan kudu ngadaguan sabar wae. Visi misi mah angger aing sabar lantaran aing boga hate. Coba aing lamun boga batu geus mentak dibaledogeun tak anu beungeut sia. Visi-misi mah angger piceun kasieun gedekeun ka wani, tamun teu wani bejakeun ka inung sia. Visi misi mah angger nu ngaranna hirup pasti loba cobaan, lamun loba saweran eta ngaranna dangdutan. Joget mah dangdutan. Hatur nuhun kana tos nonton video ieu, tong hilap, like, Komen, share, And subscribe. mudah-mudahan anjeun terhibur dengan konten ieu. Komen di kolom komentar konten naon nu arek dilakukeun ka hareupna. Hatur nuhun, sampurasun orang Sunda.